tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomana pohara amat lamun daek keulak karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula embungeun nya nama boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat salat dur asar berangkat salat dur maghrib berangkat salat isya berangkat salat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah buat eta mah pohara sama tetangga orang mapan bo dimarahan baik ku pemajikan ahi anakan mah terus ngan dimarahan baik ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantap ulah cok cicing dihandapeun kipas hareudang aduh tapi sorga yang loba jasa masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian itu di Birma anu araya tarikh terus di dunia bagus pugu di Irak kemudian itu ayeuna di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara guys lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entak turunan Tuhan saya orang lambat saya teh bisa sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nanggeus diundang iyalah karomah Tuhan geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan horenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan nyana teh memeh deuk dizinahan teh
Dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya na diintip ku eta lalaki raha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan baik samperkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah teu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna keneh ti bekem keneh ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu tinggal nembakeun doang Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada deuk ngagoleh teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadieu teh cenah bakiak nu kula kadieu waktu jamaah ribuan garita kaget keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah iyalah Tuan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai menyingsai nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah aja ka mana aing anak heula ka ditu sugan aya di ditu
Di mana? Dia itu di orkes. Tolol tak budak tak bebeja deui ka aing. Jo, di ditu na kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan. Teu hese dakwah. Ilah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Karomahna nu pohara jasa. Eta jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Ayo kan poe minggu orang deukeun majelis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat. Cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititah ge. Asal ka aku murid bae geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ieu karomahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang tias si anakna. Langsung cerik datang ka Tuan Syekh. Aya naon? Abah maut. Atuh abah maut sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah non gitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah wau henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoeun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Raja saya tuh ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pates ka neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan aduh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya mah liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat budak gonta langsung tunggu adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti ih cak Gusti pantama lain murid iranya jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu ira jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teh ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nya teh ge jana aya di luhur neraka ki can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia teh jor bae sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia Allah subhanahu wa taala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan Syekh
jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi jatuh geus maot papan kumaha cenah nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka tuan Syekh nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha saya hirup deui geus maot menta bayi mencoba ka Allah maksa pametak ayo geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di mah ayo geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu hiji can aya nya nungguan balik deui ka tuan Syekh tuan can aya cakeunna di mana can aya encan peureum tuan Syekh geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh bae datang deui tuan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ieu atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah geus geura balik ulah sok halalaga ieu katilu ieu mah moal cek tuan Syekh teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga tuan Syekh masuk ke teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana nu luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka tuan Syekh kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan Syekh ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema ya kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeun tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tah mah de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah
tadi bukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokeun enti tak kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya sudah pikiran batur urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan orang beres jaloba jasa ke rumah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharti teh Gusti ya kaharti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atau jelema nama di Cikupa di luhur saja udah bagus di sajadana kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat cek koski masih salat sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 mendekat Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ku di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah duit kanu ngoran duit kanu kolot ya cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya agihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna Tuan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikan datang Tuan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur mejehna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain tita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente mah pagon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden moal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh
Wih, mantap jasa. Nu mana? Baju berem. Eta emang mata sinden mah kos gitu. Ariatu lebih numan mah atuh mata itu mata malaikat atuh kadeu. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril atur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah ulang. Allah atur salam kakarak. Aduh, pohara jas. Diatur salaman ku Allah. Ente. Ente mah diatur salam ku calo pan. Duit ka bawah ku ente. Masya Allah. Tuh ya, malaikat datang ke Tuan Syekh. Begitu datang hampura cek malaikat. Kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Didinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakarak keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus kainja doa kos kitu nya. Atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terus jaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Nya, tetep kudu make syariat. Dan mantak urang sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah, Allahna tetep make syariat. Ngadamal bumi langit. Padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe kan peuting. Sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Tuan Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep ngalaga hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuan Syekh teh eueuh di imah, di majelis teu aya, di masjid teu aya. Di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantak kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula waeun jutaan lauk taba teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka
lauk mantep jasa ye urang mah atuh geus mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut maung nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangneangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan syekh begitu nyaba ka tuan syekh datang ka dieu maung paeh begitu di dieu maung paeh langsung sujud eta wali ka tuan syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung tuan syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nya cek tuan syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baupan balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna ihwal ti anjeun dalah mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil oke selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah Buyut Badzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah bauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureun dia. Ya Allah ya Rabb